Ari Akang, tadi sore manin tuh. Ya mandi atuh. Tuh mandi mah bisa sare ararat dulu. Nyai mandi tuh tadi. Ya mandi atuh. Dan dipikir-pikir ku abi, asa bosan kang mandi teh. Oh ya mandi bosan ieu mah. Bosan kunaon? Ari mandi nama teh bosan kang. Ngam maksudna teh bosan teh gerakan anak kang. Kitu jong kitu. Mandi teh perubahan. Naon dirasa. Nyi di zaman baheula anu teu ayeuna mandi mah kitu kitu keneh gerakna teh sarua. Anu ngabedakeunna teh aya nu make panyuk, aya nu make shower ti luhur. Gerakanna mah kitu. Angger mah rubah tuh. Padahal gerakan tiga senam ya kang ya. Robah tahun ayeuna kieu, tahun ayeuna kieu, tahun gisukan kitu. Ya beda deui atuh nyi. Da mandi mah lain senam. Aya we. Mbak, nyanya.